Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak SD juara tepang deui sareng Bupi dina pangajaran basa Sunda sareng lingkungan. Kumaha kabarna sadayana? Mugia urang sadaya aya dina tangtayungan Gusti Allah sareng sehat sadayana nya. Insyaallah dinten ayeuna urang bade diajar ngaran barang-barang di jamban. Anu kahiji nyaeta toilet, basa Sundana nyaeta jamban. Kedua nyaeta air, basa Sundana nyaeta cai. Salajengna nyaeta gayung, basa Sundana nyaeta sisiyuk. Teras aya cermin, basa Sundana nyaeta kaca. Anu terakhir aya pasta gigi, basa Sundana nyaeta odol. Tah eta tadi aya 5 ngaran kosakata benda nu aya dina jamban. Mangga diserat teras diapalkeun ngaran-ngaran benda nu aya di jamban tadinya. Mung sakitu pangajaran dinten ayeuna. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.